Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir deui nya ye, dongkat deui anu biasa sok marab lele ayeuna lelena geus eueuh euy anu basa eta geuningan be aku sero tah ayeuna mah marab hayam, loba hayamna ayeuna mah. Loba hayamna aya 3 siki mah. Tah isuk-isuk ayeuna rek marab hayam ayeuna ye. Da dikurung sawarehnya anu geus ngencar sawareh itu di luhur tuh ke hileunglem itu teh sabariji noga teh poho deui. Kela-kela ayeuna mah urang marab bulan aya di handap di jero nya tah kawas teh ye nya di jero ieu teh nu jago jeung anu bikang masih keneh ngaleutik keneh da hayamna teh. Kadongan melakele mah basa eta ge kala eueuh tuluy ku sero euy anu ningali ti awal mah meureunana apal nya. Nu ningali ti awal mah geus kajadianana ti mimiti nyieun balong nepi ka melak. Tah ayeuna mah keur marabaham ya anakna kur hiji deui euy duka ka mana itu ye. Sigana meureunnan ku sato di dieu. Hiji deui anakna teh. Anu tinggalin di luhur ya, nu keur ngileunglem. Tah ieu keur ngileunglem eta aya dua sayang. Duka sabariji logna teh poho deui tah anu hiji mah ieu salapan logna teh asana. Salapan heeh tuh, tilu genep salapan nya salapan siki. Indungna keur arulin meureun. Tah anu jago hiji di handap teh tuluy anu bikangna dua anakna keneh da leutik keneh nu hiji mah. Tah udah leutik keneh da. Dia teh dan biasa indung mun teh dah meureun haridang we dua anana teh balager. Balager arulin duaan we adi lanceuk eta teh. Tuh. Dan ningali kana lele mah urang teh masih keneh haneugeul keneh balongna teh euy can diplakan deui da can diplakan deui lele. Tuna heula hutna urut parabna hayamna. Da ieu mah lele mah duh hayang kalah mubah teh balong teh can dieusian deui. Can diplakan deui tingali. Kalah ieu kondisina ge tuh hejo caina ge. Tapi tomat di sisi ieu teh geus aralus garede. Tuh tingali. Aya eta naon teh surawung. Nu balongna can diplakan deui kalah hejo kieu nya. Balong teh. Duka iraha dipelakan deui na malah dan ayeuna mah can waka we, can waka dipelakan kalah jiga kitu posisina. Tingali aduh lebar kayak rapi kayak gede gitu tingali guys. Tamreun sampai ayeuna mah sakitu heulanya nu diupdate di tukang imah teh. Nya nuhun atos ningali ti awal ka akhir ulah hilap kana subscribe-na guys nya, kana subscribe-na. Nuhun itu sadayana. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.